Eling eling emput montong depo wae geura eling emput montong depo wae atuh geura eling inget tanggal sauh si emput geus di ilik-ilik tanggal sauh ieu dijualan buah egang teh jelema ya serta tangga rek dijual ya montong sepemput beraku serta tangga rek dijual buah egang si emput mau balik sarede si emput karek diomongkeun salam naon ning kesare atuh aku kerliuk buruk panon tah naon put kopi ning lain ya atuh kamari manu biru nu bensin aya keneh teh eta mana nu bensin geuning warna biru minuman oh geus eueuh eta mah geus dah geus beal ganti posisi ya sok atuh eta kumaha caritana ieu teh emput bisa kali rek ngajak deui eta kumaha ganti posisi teh naon tahu ya kumaha ya oh ya cik aing oge nya moal balik ka simput mah aing bapak kitu mah mun ka tangga gerak di alaan ya ngepluk we udut ampun oh beng ya cing jam anyar eta jam di mana ya jelas atuh anyar dong pantesan kaping ngegang buah jamna bau ududna bau ududna tuh jam gitu atuh pemajikan karek narik geus jolo ada hareudang hareudang cik ningali geura hareudang teh diekeun memang nama biasa lah budak ngaramanya dibalikan udud udah bungkusan biji 2 pilih 4 eling emput montong depo wae inget tanggal sauh si emput geus di ilik-ilik tanggal sauh ieu dijualan buah egang teh jelema ya serta tangga rek dijual ya montong sepemput beraku serta tangga rek dijual buah egang si emput mau balik sarede si emput karek diomongkeun salam naon ning kesare atuh aku kerliuk buruk panon tah naon put kopi ning lain ya atuh kamari manu biru nu bensin aya keneh teh eta mana bensin geuning warna biru minuman oh geus eueuh eta mah geus dah geus beal ganti posisi ya sok atuh eta kumaha caritana ieu teh emput bisa kali rek ngajak deui eta kumaha ganti posisi teh naon tahu ya kumaha ya oh ya cik aing oge nya moal balik ka simput mah aing bapak kitu mah mun ka tangga gerak di alaan naon ya sakintal mah sakintal di mana sate sarkut nya hanteu mun can aya kumaha eta mah naon susun strategi can atuh teu kapikiran ka deui yang ulang ka tangga eta ngopi lah oh siap udahna mah teu nah emang tuh eta oding teh udud gitu kan kalau di bejaan beak pakai meuli urut keur peuting jangan teh sok ih ieu teh kopi teh ya kopi teh peuting yang dibejakeun mah kopi peuting ya teh palingan satengahna euy king ku beakeun udud nya geus teh
Enggak tuh biasanya sok guprak. Biasanya lagi berat lagi sok serungkan lagi sok guprak tah. Ya. Kemarin meninggalan teh di dia beak kemarin ge. ya Beak. ngepluk we Ngepluk we udun. ampun Oh, abeng. ya Cing jam anyar eta. Jam di mana ya? jelas atuh anyar dong Pantesan ya bawa udun ngegang-ngegang. Buah jam bawa ududna. nah bau udun nah tuh jam Gitu atuh. ngariring dangding we udud teu boga Kena ngahiring we daripada enak kali lieuran. Urang mah nyampur Nya mending kene ayeuna bari goler, bari hahiringan ayeuna. genahnya ngangin Genah nyantai bari ngangin daripada ayeuna lieur ku depo mikiran yang depo. sabaraha teh Anjing. Jarum nama maju ya nama kan itu maju. morokan gaya unggul jam parem dipapake Hebat kayak eta. nerangin nu kamari ya Nu mangkukna eta mah. kira kudu mangkok masih kena dipajangkeun Nu pajangkeun lebar tapi darangu keneh nya. tapi rangu kene euy Nu keneh. Udah lah tuh, udah lah. Sok tong era-era udud. ya udah sama dan numpur itu tapi ngenakan lu penting ge euy Nah, atuh lagi ngeunah keneh nu beuh ge. pola-pola gacor Hak itu udud tong era-era. lah tuh panik euy Meh tepan. nyari empu di rahamali ududna atuh musmuk ayeuna eueuh musmus teu boga udud Panpun mah, sok iraha eta teh meuli ududna panpun mah bager loba ududna, matak sok ninggalan oge lin. Bager emput mah matak percaya ka emput masalah rokok malah. ngarap-ngarap empu we nya Apa emput wae. gitu euy aya di nyaman medit ari kang ududna hayang Matak ieu kopi euy nu penting oge teu dibeakeun euy. oh ngagehan Ngagehan emput tadi ya. penting Bahaya tuh. pola-pola gacor Pola-pola gacor. Turunan. nyeunaan wae atuh tadi teh hahiringan wae ieu keur kasmaran kade euy ngomongkeun teu para rubuh Oh, berkasmaran euy. keur kasmaran kasih eta Seceta teh nu bahenol teh gemoy. Demplon. anu hedotnya Heeh. ya gitu ieu ampun ka dieu teh tujuan teh eta ieu sedana eta ngaliwat kitu aya kieu Cek aing ge moal balegnya sing bodo pasti ayeuna ibarat jalanan satu teh langsung nyeropot. ye Goblok. penasaran atuh resep euy nu bayar hedotnya Ontong ke head geus wae majikan mah cing. ye atuh ieu mah keur gerai-gerai we atuh Dengar-dengaran bobogohan mah anggar timiti oge sakur heureuy. Tah dina heureuy teh pasti ayeuna. Mimiti ayeuna cuman babaturan. Jarak sabulan 2 bulan. ngomong Acik. ngomong Ya. Siapa dia? Iya. ngomong cerita lah jadi kumaha si Eta Bisa diatur saat si eta mah. Dalam duit ngomong dalam pod ayo. etang sabaraha eta Nah, pun kemarin teh rungkat lain. bejaan buat mah duit mah loba keneh di mah mah Si koplok ya duit. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Nah, ngajual onde ieu. sabaraha coba sebenarnya Aya 1 juta, Bud. jelas Goblok aya aya. duit atuh mah Kira haja dibikin yang nyogok teh. nyalain atuh pangitungkeun we unggul Goblok. Juga dia mah nyogok euy. epo atuh Yang udah kode. 500 juta Saya ada kode ya budak aduh. Untung deh. dia ngangin konalnya kulengan Hmm. tinggal lihat tentu teman Aduh. Bener, budak. Saya jual non hari deh. dango ge nya diangin-angin we Lain-lain saya jual non deh dia. biasa lah kasih buku majikan we
nipu di pamajikan. Tapi ayeuna mah nipu ayeuna nipu empun ke oding ka juga. Nanti No. ngomong ke pamajikan teh kieu euy. Apaan lah 1 juta euy. Iya carita teh euy. Ai kamari mah kan nipu. Nipu pamajikan teh ngomong teh kieu si oding si kurang teh euy. Kacugak paku. Kurang teh kamari mah. Ayeuna mah sama pamajikan teh kieu. Si oding teh euy bakal cade. Tapi ngomongnya hayang kawin heula cenah oge. Kurang teh ka pamajikan teh. Oh, jadi hitung-hitung teh meret. Kebijakan pamajikan merek kasih oding gitu. Era tuh cik orang teh ayeuna piraku KCS berat menyamper ayeuna rek kawin ayeuna teh ngilu mauran. Altikna tuh lah 1 juta wae mah gitu. Orang teh. Pamajikan teh ngagolosor merek. Aduh, saya deh. Urang teh karunya si oding euy nyorangan wae. Aduh, Urang teh marabot muntah tuh urang teh di mana ge. Si emput kamalina teh ngabong teh emput. Kumaha lamun nyamper ayeuna awena mana cenah beun. Ya mah terserah oding eta mah. Emput. Mana teh. Mun nyamper teh beun kemah kudu mawa awewe beunnya. Nya atuh teu mawa lagi mawa waria ke. Saru di kudu adu pedang mah teh. Beban terangan adu pedang anjing. Aduh. Atuh kan lamun ayeuna teu nipu nya kumaha ya rek depo ya. Geus ngahalalkeun sagala cara pake depo. Engke ngopi deui pun Ngopi atuh, tenang duit boga. Nyampura we. Aing mau ngalah ngeunah kieu euy. Gitu dah. Ngopi heula atuh. Ngopi lah. Nikmat kopi nu penting. Ngeunahnya euy dipetingkeun mah euy. Angeunah, itu pentingkeun mah kan selera teh ngahiji. Sebenarnya mah diberi ku pamajikan ini 1 juta. Kan sebenarnya mah kieu dek nipu 2 juta. Ngan heueuh curigaan. Untung atuh bating karunya majikan teh. Jadi mana kan ngomongna 1 juta we. Si gede teuing keur aku cenah ge euy meretnya gede teuing. Tuh udah karunya Si uding disunatan cenah eta karena bere 2 juta. sunatan 2 kali. Karena bere 2 juta. Kieu we atuh euy lamun pamajikan kana nya mana pamajikan. Nya bawa saha we atuh. Nya Wari ade wae. nya bawa saha we. Nuntun doma wae ka imah lah kawin jeung doma gitu. Kan aya geuning nu kawin jeung domba. Nya kitu. Nah, ya di berita. Oh, eta mah. Ayo ding boga teh TV di imah. TV aya. Nah, atuh. Apa gitu berita eta? Antara nonton Antara nonton TV, cara nonton berita. Jam sabaraha ieu nya eta panas-panas teuing eta. Jam 2 kurang bulu. Berat leungeun oge euy. Jam anyar. Pantesan aing ngaburinya gitu pas nempokeun oge. Jadi begitu emput ngaluarkeun duit teh kalah ka ayeuna lain katinget teh lain duit. Jam. Malah jam ditembongkeun teh kan. Da beda mah hayang ditanyakeun jam anyar. Jelas, jam anyar. Hati-hati pamajikan ya. Teh. Kepake. Segana SCC eta pedam beger gaya keur make jam. Kayak gampang. Kita kernya naon ya SCC eta? Kerowasu ya kieu mah. Kerowasu naon? Wasu geroheun atuh peraku naon deui nu diwasu. Wasu wadah. Wawasu taeun gitu. Itu terus ngaco wae nya. Nya taeun teh wadah deui gitu. Nah, itu kan tadi bisi ayeuna wawasu ayeuna piring gitu. Taeun teh atuh kateng. Nya maksud oding teh kitu. Jadi cau teh encan teh. Ulah. Hah? Ulah. Cau batur eta. Lamun anu oding mah pek wae nah. Boboy nu oding ya? Non? Ieu di mah teu nu oding teh. Da melak damat oding ya teh da beda deui mun bogana mah lain oding teh. Mun boga tangkal cawana mah. Lain.
lain kata mah ngesakur katitipan hungkul ku tetangga. Tapi nak kitu nama oding jujur nya ge balangsak. Nya sakumaha urang balangsak ulah nepikeun ka ayeuna urang nipu batur. Aduh. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nya kudu dakwah wae deui. Jeung buat mah ngomongna kudu depo euy. Heueuh nya euy. Aing ngomong-ngomong jeung emput mah euy. Lain oding anu panas. Lain penuh panas malah oding nu panas. Tapi dah udah wah oge percuma. Dan tetangga tuh ngaran cenah. Percuma dah wae ka emput mah euy. Percuma. Ayeuna ku karek ngasongkeun duit lagi nah urang jadi kepanasan. Aduh ading. Matakna tiru atuh jiga emput udud boga duit gede. Oding aya ku ieu ayeuna ngagoler we hungkul. oding kita nyantai kopi boga tuh, kopi boga. Kopi nu kamari. Kopi nikmatna euy. Inang nu kamari nu maksudna diekeun nya. Suguhkeun nya daunna naon di imah. Sesah seubeuh teh euy. Nya atuh sugan we jadi doa euy. Oding teh teh nyorangan wae. Ini teh maksudna naon eta emput ka diri moal duit sakit tukerkeun nipu teh teh naon? Ya salah depo. Dek didepokeun deui kabeh. Edan euy. Pot ka ayeuna sagala rupa bicarakeun eta. Pake depo. Pancek emput oge emput mah lamun teu depo sakali teh awak teh asagara redeg euy. Ngagibri gitu awak teh. Ayeuna teu depo sakali asagara redeg. Asa ngagibrit. Teu ngopi teu udud ayeuna asa di Chris John. Iya. Pokona mah nu sapakeun jeung emput mah nya udud, kopi, depo. Eta Santen emput mah. jelas satu duit loba. Dina oding. Buru macul. Emput mah duit loba pangabutuh eueuh nya. Iya jelas atuh bagawean ngome HP. Oding bagawean naon? Ngome doran, bari jeung doran geus dijual. Ingat keneh dorana geus dijual. Make paparan lu perahan. Apa enggak ada ya gitu dah. Oh gitu. Kan ieu nu ngamru tuh di nu rongsok. Jadi intina teh rek ngajak depo deui gitu. Iya jelas lah. Depo lagi depo terus. Atuh piraku euy. Geus berkorban ayeuna beak sabaraha. Ayeuna piraku atuh ayeuna mah teh JP. Modal sakieu gedena 1 juta. Sugana tuh JP jadi 100 juta. Jadi penasaran keneh eta teh. Tenang atuh di imah mah loba keneh jualan loba keneh duit. Bener. Sok. Urang tuh kudu konsisten euy. Urang tuturkeun ngopi deui ah. Siap. Hirup mah. Aing mau ngina euy. Kopi teh kopi penting mah euy karuhun oge ngarumpul keneh dina kopi. Macanan. Ya ding, bepeje timbunnya. Hirup mah kudu konsisten euy. Mun urang keur ngajalani sesuatu teh kudu konsisten. Digambut ya konsisten deponya kudu konsisten. Ieu mah siga oding mah depo sakali nya. Terus teh ayeuna JP hayo JP. Daek. Ayeuna rungkat geus teu konsisten. Otak heueuh angar atuh da tuh marabot runtah. Udah oding mah can ieu euy can kailmuan teh ka ayeuna kudu bebeakeun sagala mah euy ngalakeun segala cara mah euy. Matakna guguru kampud euy. Guguru meakeun. Guguru nipu pamajikan. Power euy. Heula teh gaul jeung buat mah ayeuna can kawin wae geus diajarkeun kitu kumodeng teh geus kawin. Alah. Iya. Cek empun mah lamun oding hayang loba duit nya. Warisan gitu ka kolot mentah heulakeun. Embung ah. Nah.
Entong. Jangan deh ieu mah kere. Kudu kareh heula tiker lengoh keneh. Heeh. Peuris tiker lengoh keneh. Heeh. Nya, nu penting mah kayak bilang mana geus buka pamajikan. Sagala kapeuris teh geus eueuh. Dan geus ngalaman tiker lengoh keneh. Jadi bila mana magi kapeuris teh geus biasa. Ibarat geus kawin teh mah gitu. Kamu ayeuna geus boga dede bayi masih paramoy. Si paramoy. Ngaranna teh keukeuh paramoy. Paramoy, pandek menangkeun gemoy. Nu bahenol. Tapi embut mah henteu ah. Ti lahir beunghar. Ayeuna mah sebagai pamajikan senang. Alhamdulillah. Duit gede. Alhamdulillah. Barang loba. Din ciga mampu ciga oding. Ciga embut mah beunghar. Din ciga oding aduh marabot katel bolong. Sepeda legend masih kena dipajang. Iya dong jelas. Mau keilmuan pun makanya mau. Legend. Kata riset urinongnya. Jadi jarak sabar poe oge jam teh bakal moal katingali deui ya teh. Tuh. Mau mungkin. Karena ayeuna bakal jepeng ke. Piraka tuh modal 1 juta ayeuna dek rungkar deui wae. Kuberian kamari lah leutik gope modal. Tuh. Tenang we tuh. Ngopi heula ah. Ai keur nyepong duit gede kitu udud ngopi ge asa. Ngeunaheun nya. Sangemplay nya. Ngan heuh tas rungkad euy. Ngahulang tariknya. Heeh. Pakai togan rokok gue. Macam hidup. Yang tahun tinggal Noel. Karena oding. Rek Noel saha. Ayo oding mah kudu Noel. Henteu. Aya nyampeurkeun ka imah. Nanya bisa ngored. Ya. Padahal mah apel menurut dia teh nya. Kieu hungkul aya jadi lain ngomong Kumaha? Dia bisa samper. Lain ngomong ayeuna ibaratna geus kawin ya. Geus kawin mah ayeuna disamper teh pasti urunan. Ngamuk jadi pamajikan teh. Posisina keur lain ngomong tingali bebas ngantai udut tinggal udut ngopi tinggal ngopi masuk sare tinggal sare mau mikiran naon ngan gulang-guling we nyorangan mah Erik ke kaparengan mah gulang-guling oge sok jok tetok ngabarkeun si Ece eta ding dangdutan yuk tah kitu atuh masih Ece itu sengaja kue dangdutan tidak kue dangdutan susah teh mata ayeuna mah nglebarkeun koding dilepas teh aduh lebar ya lebar bisa baheun kita mah oding rada lincah nya ge nyorangan iya tuh masalah kitu malah oding mah kitu lah kalem kumaha ilmuna eta teh ding ilmu nama wah semua katakan kumpul mah moal piraku tiker orok oge oding mah sing ilmu nyamu masalah eta mah masalah eta kumaha jampena jampena yang apa sampai harupat ya jangan gitu gede geura lompat gitu bahanku ada 5 jadi aya batur mah biasana dijulukeun teh nya ngoceak jembleh ceuriknya kalau di mah teu kumaha begitu dijulukeun teh langsung we lompatan pan jabe-jabena jabe-jabe harupat nya jadi bisa ngaber barangan borojol teh ngaber lompatan kemana itu lompatan Imarana. Jadi ti kerorok ayeuna bareng lahir teh ngabar teh langsung ka Imarana. Itu. Jadi ti orok teh saparana sih. Pura-pura minta nyusu nya. Rio Dema kerorok lain nyusu. Eta karana pura-pura minta nyusu. Kan Rio Dema keur leutik lain nyusu ka indung. Karana. Nyusu karana. Mangga. Kan budak nanya. Gede urang harewoskeun. Ari Odi. Tuyul atau jelema sak nyusu di rana. Hari yang dibiakeun mah tuyul setengah jelema. Siluman. Apa nama? Ading teh siluman. Ada asal aneh.
Ayeuna piraku, ayeuna berangan lahir, ayeuna beberapa tekan langsung lompat. Tuh jabani lompat nanti ka imarana di minta nyusu. Heuh, Biasa nanti dan sok minta nyusu mah tuyul euy. nyalahin. Hmm? Nyalahin Oh lain. Amit-amit. Amit sabang orok. Bayi bajang. Ih, Sekararan ya. Oding kekonyolan yang hakiki Oding. lagi dia pokoknya kabeh. Ya jelas lah. Iraha. Itu kayak tuh nyamber di. Malah Jadi ayeuna. dia mah ada kopi-kopi nu kamari. Heuh nya. Garing nih dia mah. Ya tuh tadi mah tuh bari ngabaran bari ulin tuh. Dikena si eta. Oh nya, agar ngomong dalin sa ujug-ujugna ulin masih rek nanyakeun di eta. Aduh. Gana ya deh si eta kamu bari mau duit kanal bari baby jeung make jam kieu mah. Cara gagah. Kayak diamprokeun si eta mah. Kalem. Enggak mana. Audina keur salse. Seiduna teh keur sibuk. Kayak diamprokeun nya. Jamrok kan. Iya. Salah kami. Beres lah. Lu penting mah ya iya nah. Oh, tenang, kayak ditutup, oke. Yang sabaraha? Yang gede-gede atuh lah. Yang sabaraha? Kalau pas dia sakit tuh. 1 juta Gitu. kecil. Boy. Duit masih kena loba. Tinggal nipu deh pamajikan. Edan. Si emput. Si wajib di sunatan ya gitu. Nah, jangan pemajikan ngeuli, buktikan ngeuli. Ayeuna apa? Bisa sarung. Oh. Bari jeung dijepitan gini si sarung teh. Tapi si ayeuna kagesrak-gasrek. Barangnya. Gitu ya. Itu dia. Make jeung hayang ditempo. Tempo emang kewek ku manuk. Siap itu tuh mata. Kewek itu kata. Tenun lah masalah ina dupa depo jeung jupa jepen. Ada di rek ayeuna rek depo teh tuh. Empatna euy. Genaheun. Pemandangan Pileuheung lamun aya si Ece eta di tengah mah genah harenan euy bari depo teh. Lain ge depo aya seuceut dieu mah. Nah, Popo. Ngajak popo. kaoyo. Ada kan lamun aya si Ece eta mah euy bari main depo teh nya, bari main eta teh kan bisa bari bermain gitu nya. Dia kena lahunan gitu atuh. Aduh, oding, yang nutan oding nyamputnya. Ya jelas lah. Genah kieu nya ngangin we si Odin. Genahnya. Teu boga kudu ge ngangin we nya. Ya, atas naon deui hirup mah teh. Usieun buruk eta panon. Beureum wae. Moal. Mah buruk. Bisa. Nyaha eueuh gaweanan gitu. Oh, keur prek leuwih ngitah eta. Rusum panasnya. Duit banyak gini ge picin ya. Duit boba teh da. Lain panjang kene da emang geus beakan petena we eta teh. Petena geus bea kata dieu. Beja teh tetangga ge ngareuna. Aduh. Ada kudu dikit kan ya. Keren. Duit di kanal asa ngaganyel dieu kok ge. Dek hidup kana lama tadi teh. Mau. Kudu duit mah kudu dibibit. Di karetan saya tuyul. Didekan gerak cepetkeun. Lari kongkorongkeun make tali di talian gadinya. Iya duitnya kok jalager kieu. Pamajikan meureunna deui karek ieu karek narik di beriling. Pemajikan karek narik geus jolo. Harudang. Harudang. Cik ningali gerak harudang teh. Diekeun Diekeun. Henteu ah. Henteu. Kang ditilep atuh henteu nah. Oh, eta jang depo eta. Biar tulap-tulap. Ya. Yang panggil jual sepeda. Yang kalah supaget orang jual.
kayak orang jual. Sayang hitung wae duit teh euy. Nya Diderekan kalian tewang poro gerak. palsu tuh. Ini dibaca palsu. Mohon saya Ya, kayak hasilnya nipu pemajikan teh. ya jelas. Masalah tipu menipu mah embut mah lincah nah. Kesri hai Ini deui. ganyo atuh deui di oke tuh minggu kanalna jadi. Si Kinanut numpun ban gede teh nggak kanjeng. Kayak si Kina Mana-mana. angkal gede mah. Salah ngomong dulu ya. Kina noding atuh si Kina nu gede. Gede aya si Kinangka. Kan? Gede si Kinangka nya. Ya 11-12 sih angka gitu. Ari numpun mah tangkalna nu gede. Anu gagah perkasa we. Kenapa sih kadut teh cicing gitu ada ke mana? Ganyo. Oh. Nya atuh lamun ieu lamun hayang gede bebeunangan jeung sawu jual. Ya sih bae tong dilikan wae eta tong dilikan wae. Entah. Tong dilikan wae eta mah batur. Oh no. Ternyata yang modal popo mah ya sajutanya. Nah, kan cek muka doge pasti bakal naik lin. Pastilah. Embun mah yakin. Jadi jam sabaran kita ayeuna ka itu teh nyampet. Ya, kayak lah cek sore. Cek gerang. Pokoknya membut mah standby lah. Nya. Ayeuna embut rek balik heula nya. Beberes, ke segala rupa disiapkan kumpul. Kopi wudhu tenang lah aya. Oh, teu kudu mawanya. Wudhu udah biasa kita. Mana segala rupa ge dipersiapkan lah kumpulnya. Siap. Selama lah atuh aya happy lah. Siap. Tapi si eta umatnya salam gitu timputnya. Kada dijakeun ajak dangdutan. Kayak diajak Assalamualaikum. salam. Si semprot. Ganti wae kitu lah emput ganti urenan. Empot. Aduh, ieu mah jelema. Geus rupa-rupa wae jampel teh ayeuna geus nanyakeun teh si ibu eta, geus nanyakeun deui si teh eta. Geus puguh ada teh channel uing euy. Nu harek dibabad ge manehana. Kieu teh burung atuh stemput kurang ngempokeun nah. Kada yang ieu rokok ge ngahaja kebiasaan, ieu teh kebiasaan nyogok mun cek nyogok teh mah. Cuman teh diomongkeun nyogok ya teh. Kabaca deui. Disemprot kamalina anteuing geus nit pamajikan geus ngajual sagala. Kagiran teuing ku Depok pun sateu rahelingna pun. Aduh. Si semput. Daripada ayeuna lieur mikiran simput kene balik ka kamar mandi. Nyawa sabun lah sabunna meh seger. Balik kode ya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring.